Assalamualaikum. Wilujeng patepang deui sareng Kang Dagol. Bade neraskeun deui dongeng dina judul Si Bolet. Seri carita Jawara Siluman. Hancak carita anu atos kalangkung, Kang Dagol nuju nyarioskeun kaayaan di lemur kebon jati anu meujeuhna nuju seueur ieu sebenarnya seueur Karaman gitu, seueur Kahariwang. Jalaran aya jurig ririwa anu parantos ngakan korban, aya 3 korban jiwa cenah ieu. Kumaha carios salajengna? Enggak, ka sadayana cara ketan. Dongeng Si Bolet episode ke-11. Kakocapkeun di bumina Juragan Jumawa tea. Juragan Jumawa harita teh keur diukwe jeung bojona nyaeta Ambu Titi tea. Jika nama manehanana keur rada ringrang tur salempang. Rek kumaha henteu kitu sabab eta jurig ririwa anu cenah mah ririwana Neng Yaya geus ngakan korban jiwa, malahan mah 3 jalma parantos palastra. Malah kawilang anak buahna pisan. Ambu Titi nyaeta bojona Juragan Jumawa kadenge nyarita. Amah, kumaha tuh urang teh ieu teh? Aduh jadi ringrang kieu. Kuring mah sieun eta jurig ririwa teh ngontrol ka imah urang, malahan mah geuningan geus kasaksian ku sorangan, tiluan geus jadi korban eta teh. Kitu cenah ceuk Ambu Titi. Tuluy Juragan Jumawa ngawaler. Ari ceuk darasaan abah mah moal nanaon sugan ari beurang mah. Da kajadian age teu leupas mimineng nama dina kaayaan peuting caritana aya kajadian eta jurig ririwa marakayangan atawa nemongan dina kaayaan beurang mah. Kitu teh mah, tapi kegawe kuring maringrang bisina teh pandi urang teh eueuh sasaha anak urang hiji-hijina nyaeta si Banda keur dianterkeun ku si Kalong teh supaya cenah ngungsi heula. Nah atuh urang genteng hidup ngungsi abana. Ari kitu teh mah abah oge ringrang jeung sieun, tapi lamun urang ngilu ngungsi melang deui harta di imah model kumaha. Pan eta geuningan tiluan anak buah urang teh, tiluanana oge palastra geus ninggalkeun nyawa jeung badana gara-gara si eta si jurig ririwa tah. Jabah deui si Kalong oge pan geuningan keur nganterkeun budak urang. Ayeuna urang nuduaan aya gugulincingannya model kieu. Kumaha atuh urang teh piraku arek kieu wae. Eueuh ka Malang jeung kasieun bapana teh. Puguh we ari aya ka Malang jeung kasieun mah matakan budak urang cenah ngungsi heula oge. Bakat ku Malang jeung sieun. Ngan urang jadi kumaha bingung ya. Tapi kurarasaan ku abah teh geus menta ka si Kalong teh cenah nepungan guru urang. Tuluy teh tah nyaritakeun kaayaan urang di dieu. Sugan we sameme sore malah sameme peuting kitu sameme suruh panon poe mah geus aya pitulung datang ka dieu itu Ambu. Tapi bukti moal eta teh kuring mah bener-bener hariwang sieun jeung salempang. Wah kieu Ambu, da aing ningali kana kaayaan mah anu boga salahna oge opatan kaasup budak urang anu tiluan meureun geus palastra tinggal budak urang. Da kurarasaan mah indungna si Kacai oge geuningan teu kunaon nya bangunna mah ka urang ge moal nanaon anu diarah-arahna oge anu boga salah meureunan. Iya lain kitu apana. Apan dienten teu ge urang teh meureunan geus nyaho kana kaayaan budak urang teh meureunan. Cintakna mah sacara teu langsung oge urang teh geus miningan jeung nutupan malahan memelaan budak urang, melaan nu salah. Kuring menjadi hariwang, powerna teh manehna oge geus
ngame karena galagat aja kelakuan orang model kieu. Matakan gitu oge. Matakan abah nita si kalong nepungan guru orang oge. Guru abah gitu supaya bisa nulungan karena keayaan orang. Dari jurig mah kudu dilawan jeung jurig nyawa sorangan. Si abah guru mah bogaeun paperengian, bogaeun anak buah. Bogaeun kabawahan di bangsa jurig oge anu bisa ngalayanan model kieu-kieu mah. Tapi abahna bener eta teh ku jurig. Ari bener jeung teu nama teuing. Tapi baheula abah oge pernah ngadengin model kieu teh carita ejek aki malahan macok wuyut segala rupa di zaman masih keneh kerajaan baheula kitu tah aya anu disebut pasukan demit atau pasukan jurig nya sakanyawa abah mah eta teh naonnya istilahna mah jago-jago anu geus bogaeun kaunggulan dina bidang bela diri gitu malahan mah bisa ngabahayakeun musuh-musuhna kalawan demit samodel kitu. Tapi sanggeusna lila zaman kerajaan kan ngaganti ku zaman model ayeuna nya jawara-jawara demit jawara jurig teh geus eueuh gitu tah. Tapi eueuhna lain hartina jadi eueuh atawa anu miboga kana eta ilmu aya keneh tah geuningan kabuktian karasa ku urang. Jadi cek abah mah eta teh lain jurig diri wah meureunna nya. Nya eta teh nyaho ari masalah nu kitu mah ngan pokona mah bakal lain nulungan lah nu penting mah urang aman gitu-gitu kumaha atuh lah. Nu penting mah aya nu ngaberaan urang bisa salamet tina ancaman ieu jurig diriwa da dieu teh ge hariwang. Abah ge hariwang rek kitu teh mah lah pokona mah geus dipikiran jeung geus ditarekahan ku abah. Mudah-mudahan we atuh naonnya teh nekanan laksana sahapan aja anu diharapkan ku urang. Atau mudah-mudahan atuh. Cak orang tunda kaayaan di bumi na Juragan Jumawa. Urang kocapkeun kaayaan di imahna Mang Utas. Bapakna Nyi Yayah teh gitu atawa ka pi mitohana jang ewonnya. Dina poe anu sarua di bumina Mang Utas si Bolet katut Mang Bakir masih keneh aya di bumina Mang Utas. Sedengkeun Mang Japra mah katut anakna jang ewon teh minantuna Mang Utas teh atos mulang deui ka kampung Babakan malahan mah ti isuk keneh. Ari Mang Bakir katut si Bolet cenah teh hayang ngenongan deui di imahna Mang Utas barang sapeuting atawa 2 peuting mah bari masih keneh hayang nalingakeun kaayaan di lemur kebon jati sanggeusna aya kajadian nakana korban jiwa alantaran jurig ririwa teh. Dina kaayaan keur ngariung samodel kitu tuluy kadenge Mang Bakir nyarita. Mang Utas nya kuring mah hampura we ieu rek tatanya masih keneh penasaran kaayaan Mang Utas ujung eta jurig ririwa. Da sakanyahoan kuring mah eta teh lain sajurig-jurigna lain sadiriwa-diriwana tapi na nya pitapak di jalma anu hayang melaan Neng Yayah. Tapi nya saha atuh eta teh jalma teh nah aya sangkut pautna ujung Mang Utas atawa henteu. Kieu Bakir nya kuring teh sabenerna mah bosen ditanya wae samodel kitu. Tapi nyawa sorangan kuring mah sabenerna mah sangkut pautna jeung kaayaan samodel kitu mah. Ya jurig-jurig ririwa-ririwa ada ngajujurigan atau ngaririwaan oge nya pantes wae. Budak kuring teh da meureunna dieun tonto ge ditelasan ku jalma anu dolim, jalma anu durjana, jalma anu dosa. Da kurang-kurang nama lamun kuring nyaho jelema anu mana jelema saha dah ku kuring we diperenan. Nyawa sorangan meureun kuring teh dieun tonto oge ahli main pok mah ahli kana ilmu bela diri mah nya aya kira-kira jalma saulu-ulu wae mah ku kuring diperenan lah. Nya percaya kuring mah ai palebah bela diri jeung ilmu kanuragan mah da dieun tonto oge Mang Utas teh lain ceuk sapaguron kuring. Bari keur ku guru
ilmu bela diri ka si aki guru aki sanca. Tapi kudu di lenyepan deui maksud teh. Nya pan kapan lawan urang teh meureun lamun teh mah lamun aya sangkut pautna ieu Mang Utas ujung jurig riwa anu dilawanan teh geuningan jika pihakna Juragan Jumawa nyaho sorangan Juragan Jumawa teh anak buah saha meureunan. Sabenerna mah kuring mah teu melangjang teu sieun rek saha wae nu jahatna. Sabab lamun ningali kana hukum mah anu nelasan ka budak kuring teh teu bisa kabuktikeun eueuh bukti eueuh saksi. Teu bisa nyangka si dadap jeung si waruna. Sanajan kitu ari kacurigaan mah aya jeung saha deui aya ningali kana kituna mah nyamantakan eta jurig diriwa bisa mateni jalma-jalma anu durjana oge. Aku kuring mah kaharti da bener meureunan maranehanana ngan teu bisa kabuktikeun hungkul. Neung mata keten kitu oge meureun ari Neng Yayah mah nyahoeun saha-sahana da pasti meureunan papanggih jeung jalmana. Lamun Neng Yayahna hirup keneh mah bisa ditanya ku urang teh. Da meureunan geus maot we jadi Neng Yayah budak kuring teu nyahoeun kana teu bisaeun kabuktikeun jeung ngabejakeun ka urang. Ih, jadu ari Neng Yayah mah da geus pupus mah tos pupus we da moal bisa meureunan. Moal bisa ku urang diteang deui, moal bisa ditanya di ku urang oge. Aduh, mah atuh nya kuring mah nyaho bakir. Maneh teh sabenerna mah nyangka ka kuring anu jadi bibit berawit kana ayana ieu jurig ririwa. Tapi nya kuring mah sabenerna mah teu nyaho naon lah. Kieu Mang Utas hampura ieu. Lamun urang nyeun tindakan-tindakan samodel kitu boa teuing nya teu nyaho meureun can kabuktian eta nu salah teh ari can kabuktian mah jadi jantang tu salah. Lah lamun kitu mah sarua jeung main hakim sorangan eta tapan dipahing ku nagara urang teh ulah samodel kitu Mang Utas. Kitu cenah ceuk Mang Bakir. Matakan kitu oge kulantaran teh bisa kabuktikeun ku jalur hukum nya daek teh daek kudu ngagunakeun jalur anu demit. Maksud Mang Utas kumaha? Lamun ditelasana kudu disebut bangsa ririwa atawa jurig mah meureunan pihak anu berwajib oge teu bisaeun ngahukumanana. Da anu salahna oge meureunan jurig jeung demit. Jurig jeung ririwa moal bisa nyerak kana jurig jeung ririwa mah. Teu bisa kitu Mang Utas. Ieu sabab dia sambang-sambang sakuring pernah hampir-hampiran bisa nyerek kana eta jurig ririwa teh bisa dirungkup eta ku kecrik jeung kuring oge sempet malahan bajang bolet sempet tarung jeung eta jurig ririwa teh. Tapi sanajan sakedeung jeung kabur-kabur artina mah eta jurig teh bisa kene aya bungkeulekanana. Boa teuing lamun di tikung atawa di naon dirembug mah diboro ku sarerea bisa wae eta katangkep jurig teh. Hari bisa masuk we lakukeun hari kitu mah. Kieu Mang Utas dina omong-omongan Mang Utas kuring mah makin kuat we kana panyangka kuring. Yen Mang Utas teh aya sangkut pautna eta jeung jurig ririwa kieu Mang Utas. Saperti anu dicaritakeun ku kuring, adik lawan ku urang teh lamun teh mah bener anu salahna teh pihak Juragan Jumawa jeung Mang Utas ge nyaho Juragan Jumawa teh saha guruna. Sahenteuna manehna teh bakal nyieun tindakan anu jangan lindungi naon kitu teh mah jangan belaan manehna kitu tah. Pasti nyieun tareka supaya manehna bisa salabot tina serangan atawa babalesna mentapatina tina jurig ririwa anu ayeuna cenah mah da teu ngaku ari jurigna Neng Yayah mah tapi disangka mah ririwana Neng Yayah we. Terus ari kitu kumaha ceuk Mang Utas. Nya lamun eta Juragan Jumawa teu cicing mah berarti bakal mindang saraya tah minta tulung tah kanu jadi guruna jeung bisa wae guruna oge ngaluarkeun jurig deui wae deui jawara siluman.
Kapan dongengna ucok aki guru ki sanca diantarana anu bisaeun atawa nyahoan kana ilmu jurig siluman teh diantara nama guru na juragan Jumawa deui. Teu sieun kuring mah. Sabab kuring mah teh salah. Nya meunana pon eta cenah jurig diriwa anu bakal ngalawan atawa menang perlawanan tina jawara siluman deui ti guruna si juragan Jumawa nya. Eta mah urusan si jurig diriwa we. Lamun jurig jeung jurig jadi tarung kadinya. Aduh kuring mah jadi hese yuh. Aduh gitu cenah kaayaan Mang Bakir teh. Kieu Mang Utas ceuk Mang Bakir nuluykeun. Lamun teh mah eta jurig bener jurig diriwa nya meureunnan lamun dina katangkepna ge ku pihak nya anu berwajib atawa keluarga nya bakal bisa ngelaras da ngaranna ge jurig meureunnan makhluk gaib. Tapi lamun sarua jawara siluman nya meureunnan jadi tarung tah jawara jeung jawara, siluman jeung siluman. Tapi pikiran kuring mah kieu nya mantakan eta lamun teh mah jawara siluman anu ngakukeun jurig diriwa eta nyieun tindakan manehna oge berarti bisa dianggap bisa ngayonan lah karena segala kemungkinanana. Intina masih jurig diriwa teh lamun teh mah aya perlawanan ti pihakna juragan Jumawa yang berenang bisa ngimangan lah karena kaayaanana gitu karena ikhtiarna juragan Jumawa tah. Tapi paurna teh kuring mah mepeus goyang teh ka anu ngabalukarkeunana ieu ka usikna pihak juragan Jumawa. Ari maksud Mang Bakir kumaha ieu teh? Kieu Mang Utas. Kumaha lamun pihak juragana ieu pihak juragana Jumawa teh nyangka Mang Utas teh kasangkut ka babawa nah dianggapna nita atawa Mang Utas sorangan anu jadi eta jurig diriwa teh kitu tah anu ngakibatkeun mautna tiluan jalma anu kawilang masih kana anak buahna meureunnan juragan Jumawa tah. Lamun saperti kitu nah kuring mah paurna teh nu diarah-arah teh lain ukur si jurig diriwa tapi oge jalma-jalma anu nyangkut jeung eta jurig diriwa anu disangka nya maksud teh pihakna neng yayah we kaasup meureun Mang Utas jeung bojo atawa meureunnan Kang Japra ujung si Ewon. Lamun gue seperti kitu nah berarti Mang Utas bisa ngalayanana. Goreng mah moal ringrang, moal salempang, jawara siluman, jawara jurig, jawara ririwa, ku goreng bisa dilayanan, nyawa sorangan, goreng ke asup jawara baheula mah, ayeuna cicing sote, da eueuh pasal wananaon, cek aki guru teh mah baheula, ieu mah ilmu bela diri lain ilmu nyerang, ilmu eukeur ngajagaan awak, eukeur ngabelaan diri. Lamun dina aya panyerang ti batur. Jadi saha anu nyieun pucuk digirang eta anu salah. Da kuring mah ukur ngabelaan diri lamun teh mah tika eta aya jawara siluman atawa jawara ririwa ti pihakna si Juma ngaradenan ka kuring. Mantakan kitu oge meureun bener. Ade kitu mah eta juragan Juma teh bener-bener nyangkut tah ngabelaan anakna tika bisa disebut ngabelaan anakna anu salah lah. Aduh jadi bulak-balik kieu pancan yakin meureunnan eta istilah nama anakna Den Juma teh meureun si Banda teh salah kitu tah Mang Utas. Goreng oge eta mah urusan si jurig diriwa. Kuring mah teu bisa nyangka ka sidadap si waru kasaha-sahana. Da kuring ge teh nyaho bukti jeung teu boga saksi. Jadi nya dina hal ieu mah kuring mah teu boga urusan meureunnan. Memang mun teh mah saperti kitu meureun Mang Utas urusan. Tapi pihak juragan Juma mah pan meureun pikiranna beda deui teu saperti kitu. Mantakan kitu oge cek kuring oge ek diladenan
dia ayonan dan kuring mah ngarasa teh salah. Jeung deui lamun teh mah teh aya anu ngontrol ka dieu rek saha wae kuring mah bisa ngabela diri ku kuring di adonan di layanan di ladenan lah. Aduh jadi bingung maksudnya aura kuring ge percaya ari Kang Mang Utas mah kumaha lamun eta anu nyerang teh ka pamajikan Mang Utas gitu tah. Heeh ka Ceu Dadah. Ya si Dadah dibelaan ku kuring atuh rek kusaha deui lamun maneh boleh atawa maneh bakir mau ngabelaan mah lain gitu jadi aduh bingung kabangkong lah ya. Ngas tong ngabahas nu kitu patut lah damudahan eta mah kumaha brehna we engke ayeuna mah arek kumaha malampahan maneh bakir arek tika irah ngenaon di dieu teh udah ditanya kitu mah jadi irah bisi nyusahkeun lain gitu. Ada arek naon dia mah halus we meureun masih kene ngaku ka kuring jadi lanceuk sapaguron jeung deui ari eta si Boled kaasup kene muridna aki guru aki sanca mah nya kawilang adik kuring oge meureun ari kitu mah nuhun geus dipapanggihkeun. Ari Jang Boled teh asal ti mana atuh tah? Can panjang kaki kuring macan apal. Ngadege pananya samodel kitu tuluy si Boled ngawaler. Ari kuring mah nya putrana teh si Aki sareng rayeuna teh si ti Amang Sanca kitu cuk si Boled. Tidinya tuluy Mang Bakir nyarita sabenerna mah kieu Mang Utas. Pokona mah ieu mah adik kuring we. Sareng deui incuna si Aki tos we tong seueur carios pokona mah kitu heula. Ya geus teu puguh maneh nyebutkeun tadi ka kuring teu puguh dina kaayaan juring ngiriwa jeung sajabana ayeuna ditanya masalah Jang Boled ieu maneh ge jawabanna teu puguh. Lain kitu nyaeta kuring teh sabenerna mah arek maluruh oge ieu teh hampulanya Jang Boled. Jadi Jang Boled teh boleh kumanya disebut nesia kitu geuningan anu poho teu inget ari poho mah teu inget atau kumaha ieu teh Boled Bakir kapan kamari ku kuring geus dicaritakeun geuningan Jang Boled teh kapamih ku si Aki di wahangan itu teh geuningan wahangan Cibodas anu berasna teh teh itu geuningan ka laut teh geuningan nya disalametkeun we na pasti tanya teh ku kuring asal muasal jeung saha ti manana kitu tah nya pohoeun nya meureun disebut nesia kitu meureunan tah pohoeun teh pohonna mah kana bisa disebut linglung teh teu nyaho teu puguh teu nyaho di asal usul kitu tah nya sugan atuh ari Kang Utas mah sugan nyaho kitu tah sugan di mana kitu ngadenge aya aya bija sugan aya anu palin kitu tah teu ingat nya teu ngadenge da kuring mah tara ka mana-mana ari eta sugan aya laratan sugan pan beureunan ari ti wahangan Cibodas mah ka ituna aya lemur tah. Nyata ku kuring teh arek di tarahal arek di pelarian ka itu lamun teu selama di ditu aya kampung disebutna teh kampung Cibodas lah nya meureun ka dinya ka lembur Cibodas arek di sugan we naonnya arek di Jugjug lah sugan we aya laratanana halus atuh arek kitu mah. Tapi balik deui Boled ya. Sabenerna mah kuring teh ngarasa teu genah hate disangka nu lain-lain. Kaiji cenah mah budak kuring disebut ngadiriwaan malahan mah cenah mah kuring oge disangka jadi juri gririwa tuluy maneh tika cicing di dieu Boled nya sapamikiran kuring mah maneh teh hayang meremanakeun kaayaan kuring teh nah kasangkut atawa teh jadi juri gririwa. Tapi kuring mah da teu ngaku sangkut pautna kuring mah jeung nu kareritu mah nya teh nyaho lah. Nya sabenerna mah lamun disebutkeun percaya kuring mah jujur we ieu ka Mang Utas.
disebutkan percaya ka Mang Utas lamun seperti gitu mah. Tapi ari hampura lamun kuring bosih kene boga kacurigaan. Tapi di lain alasan anu bieu disebutkeun nya kuring oge ngarasa hariwang arek mulang teh bisi tadi teh cek kuring oge aya istilah nama tareka di Juragan Juma anu bisi nate mepes ke yang ngarah-ngarah ka Mang Utas oge. Jadi nya kuring teh meureun salian tinaliti kana kaayaan eta jurig ririwa kuring oge hayang nyaho we bisi aya nu ngabahayakeun ka Mang Utas kitu tah. Nuhun ari kitu mah atuh. Maneh jadi adi sapaguron anu bisa bela ka dulur lah santeuna meureunana ka papada jalma tah kitu pisan maksud teh. Hampura we mun kuring diri riweuh deui ayeuna yeuh. Kuring teh meureun cicing ti dieu teh ngariweuhkeun ka piri bumi. Nya teu naon ari kitu mah. Dina kaayaan samodel kitu tuluy si Bolen nyarita. Hampunten Kang Bakir, Mang Utas, Kang Bakir, ari urang ayeuna istilahna mah ngamitan heula di dieu di bumi Mang Utas teh arek teh ka iraha kira-kirana. Nya kuring jadi bingung ditanya model gitu mah. Nya urang tadi gakeun we. Tika bener-bener kaayaan, bener-bener tenang lah. Nya santeuna oge ku amang teh maksud teh Bolen kumaha di piwarangna ku Pak RT we da. Lain kahayang kuring hungkul ya teh hampura ya Mang Utas yeuh. Kahayangna Pak RT kebon jati itu tah. Model kieu teh udah kuring oge lamun teu dibidian atawa teu dipiwarang ku Pak RT kebon jati jeung Pak RT babakan mah nya. Jadi teh istilahna mah da naonnya teu pada ruuh gitu sebenarnya mah. Jadi teh urang teh ngemitan jalma anu dicuriga. Da sanajan urang teh lain sasaha nya Mang Utasnya. Ari kitu masuk we atuh istilahna mah maneh Bakir. Jeung anjeun Bolen laksanakeun we tugas sakumaha mistina. Ari kuring mah nya nurutan we ngilu we kumaha pangurus lemur lah gitu. Kandah kuring mah karena teh boga salah jeung boga sangkut pautna. Kuring oge lah paham lah kana jawaban Mang Utas mah. Dina kaayaan samodel kitu rentang-rentang katingali aya Pak RT dongkap malahan mah diiringkeun ku Pak Ici. Pak RT kebon jati jeung Pak Ici teh sanggeus deukeut tuluy Pak RT uluk salam. Assalamualaikum. Aduh keur ngarariung geuningan. Nunjunya yus kenaon yeuh ceuk Pak RT. Tidinya tuluy Mang Utas ngajawab uluk salam bari nyarita. Waalaikumsalam Pak RT lengi aya naon deh. Atuh bisi maksudna bisi aya naon kitu. Henteu kuring mah hayang ka dieu we hayang naon kitu teh mah hayang silaturahmi hoyong ngalongok Mang Utas. Bari sebenarnya mah arek yang jang Bolen gitu tah. Nya maksud teh kieu yang Bolen mah bios tong enungan di dieu gitu. Mun bisa mah di bumi abdi gitu tah. Sabab saur Pak Ici teh geus aya narancang cenah jeung jang Bolen teh. Nya hampura yeuh. Di emperan we carios teh. Maksudnya jadi ka emper-emper. Ya arek naliti kaayaan. Bisa disebut mah ririwa lah gitu. Duh ini kuring teh jadi kararagung nyarios kana ge. Tadi oge jeung Mang Bakir teh kuring teh nyaritakeun eta Pak RT. Tenang naon Pak RT. Sok we buprak jeung kuring mah. Tong nonton asa-asa lah. Da kuring mah sabisa-bisa arek ngadukung terus kana kaayaan pangurus lemur jeung kana kaayaan keamanan lemur. Nyawa sorangan meureunana. Pak RT kumaha ari kuring ngajalana salila ieu cicing di lemur kebon jati. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Saateu acan dipungkas urang toyan heula ieu Teh Iis Yuliani hatur nuhun parantos manco hadir. Ras deui Siti Solihat
Kang Ekek ti Garut mangga. Kang Suhandani ti Bandung mangga. Depan RRS mangga. Sareng Kang Supratman hiji 77. Mudah-mudahan ya kan parantos komentar dimudahkan milik rizkina dilancarkan sagarupi urusanana amin ya arhamar rahimin. Sareng kanu sanesna anu hatur nuhun pisan parantos komen, like sareng subscribe dina channel Kang Dagol ieu. Kanu sanesna mangga diantos ku Kang Dagol. Urang patepang deui dina video anu sarajengna. Wilujeng patepang deui.